Cil. Ari maneh teu balik. Naon? Tah ngecit yang bandera di mana? Karek hiji bari jeung cat aca tuh bukan senal urang. Ese kumaha di mana? Oh gawe pisan, mari buruhan geura ku urang. Bae Bae ah. Tuh masuha di bantuan, taneur maneh gadag. Pagawean we ngapeuting di pos ronda. Bari nagih naon tuh ngapeuting pos ronda di mana? Saminggu sakali ngaronda mah. Kurang sare, kurang dahar meureunnya maneh teh pantesan tara ngonten maneh teh. Jadi awak jadi ngalutikan asa ngabuci truk siga Semar. Enak pegang halus gitu. Eta teh kurang sare, kurang dahar. Coba amun waktuna sare-sare. Ieu mah gadang wae poe, main kartu, main catur, bari jeung ngarokok. Teu kumaha atuh? Kumaha atuh. Mana kabawakeun sak bakaba, saminggu teh sakali ngarona. Itu tah di mana? Rek piluan mah angke minggu. Di tas alam. Wah, capek ya. Capek wae maneh mah gawe. Sare beurang, peuting ka kalayangan siga kalong. Maneh mah tah beuteung maneh gedean deui. Ngomong gedean sok kese leumpangna ge. Ieu, kese leumpang tah di maneh meureunnan bareuh sukuna. Nah ieu da awakna leutik beungeunah leutik ge. Mun hayang badag awak. Apa? Padahar keong cing loba, padahar tutut cing loba, badag geura Keong naon? tuh keong di sawah. Dari maneh? Hese ngala keongna. Hese, mun ngalah keong useupan ku maneh. Nyangut geura. Teu bener maneh mah. Kenapa kayak anggur ngalah apa ya? Kamus ya. Cil. Kenaon maneh nongeng di dinya? Iya, aya anggur. Anggur, ieu mah lintangkeun anggur atuh. Naon Cil atuh? ningali. Ohnya tiga anggur. Geus ca ieu anggur teh Heuhnya. Amis pisan mah. Kita mana atuh? Apa naik konten buru-buru urang teh. Ka Cimeta maneh, Cimeta mau loba jelema. Gara ruyang loba nu. Coba hawe guyang teh. Oh saat teh kainannya. Saat itu saat tuh Cimeta mah ya wae. Nah panjang teh. Tuh tingali loba kieu tuh. Tuh loba tuh tingali nya. Kieu tuh. Nah, Iya balik ah.